Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Lulu di kelas 4C. Di kebun binatang cenging beri putra mandala. Kungsi abdi ke kebun binatang. Loba sato ciptaan Allah. Ningal anu ieu beda rupa. Ningal anu itu lain rupa. Sasatoan anu diciptakeun ku Gusti jadi tanda. Gusti, nuhun teuing ieu di dunya. Tos dipaparin rupa-rupa sato anu loba manfaat pikeun manusia. Muga diri oge bisa syukuran maparin ku doa jeung kaimanan. Wassalamualaikum